li khamsatun utbi biha haral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima abdi gaduh anu lima anu sok matak maremkeun kana sagala pakewuh jeung kasusah dipepeskeun kahijina Kangjeng Nabi kaduana Sayyid Ali katiluna Sayyid Hasan kaopatna Sayyid Husain kalima Siti Fatimah putri Kanjeng Rasulullah tah eta jumlah nu lima pangkat luhur bangsa soleh li khamsatun utbi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah li khamsatun utbi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah abdi gaduh anu lima anu sok matak maremkeun kana sagala pakewuh jeung kasusah dipepeskeun kahijina Kangjeng Nabi kaduana Sayyid Ali katiluna Sayyid Hasan kaopatna Sayyid Husain kalima Siti Fatimah putri Kanjeng Rasulullah tah eta jumlah nu lima pangkat luhur bangsa soleh li khamsatun utbi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabna